rasaku naon jeung arareudang sagala ieu teh wate kakar ke ieu teh diganti ieu teh kopea ayeuna kudu geus diganti di gubernur. Aduh dasar eta mah dalam teh kahawang pisan jeung bae pulnya mah. Mi ieu teh di mana ieu teh calon panganten teh di mana? Lain calon panganten ayeuna lagi jadi panganten deui anu kasep gandang pertentang ngan kalah kaget lamun ke penting luak ngawi kesikutan. Asa aku ingat jangan baheula gini. Oh ingat kumaha? Mi teh sok ngarep-ngarep we lamun keur waktu penting geus dur magrib teh asup ka kamar pangheulana ngajak papa me dina panjang bari ngajak papang kieu ceuk mirek. Aduh kapan aku dimulai? Dari mana aku dimulai? Si arug tong dipuntangan ieu rug sidik hese ieu teh ngalina ieu teh hese ngalina kamari teh ieu teh teu pageuh untung eueuh momonyetan we. Aduh Gusti hampura tanya hampura ka Om to ya jeung mi urang amit-amit heula ieu nya bilih aya nu kageuleuhan kageumehan di masa kembulan dieu urang amit-amit heula mana si buka ta sasajen teh yo anu siga saeng kuningan eta buka ka dieu Adio, buka sasajen sok. Aduh, apa ada sih ya? Si pelanggung teh siapa bedakeun ka bapak urang sia ka apentaria sia. Aduh, sok sia. Buka ulah sasajen sok urang raja heula buka dah sasajen adupan deh buka urang amit-amit heula nya cing naon ieu teh di bahanan ku pangkus teh tadi teh beja nama dek mahanan tumir hayam cenah keur dalam. Aduh aduh aya naon wae teh asa boga kan biasa masak aya bubur pedas bubur susah cenah bujur kuah. Ya paling oge berhenti je penting bujur juru kamera tukang kameramen. Aduh di mana cenah ieu teh tukang kameramen teh iya kan di kota cenah beda nama di negara Indonesia cenah. Aduh ari hiasna cenah ieu teh di mana beda jeung baheula pan hias teh geuning baheula mah ieu lamun ngahias teh baheula mah teu kudu rame-rame kieu jeung nyeuman we neangan anu anyar ngajuru baheula mah pan loba samping kebat ku samping kebat baheula mah ditingtingkeun ka mar kupu-kupu. Aduh cing aya naon ieu urang buka bismillahirrahmanirrahim ulah aya rokok segala ngan hanya rokok sebatang ari rokok garam beuleuh aya kitu keun bae engke teu kudu ayeuna engke we disusulkeun dawa. Ya cing naon aya naon ieu teh ieu naon ieu teh beas naon sangu geuningan pan masker ge bisa dibuka hiji lamun masker teh bisa dibuka lamun dek dipoto kadua masker boleh dibuka lamun dek pidato anu katilu masker bisa dibuka lamun dek ngadahar kejo. Aduh ampun malah kaopat mah keur panganten lamun ke dek nyium bojo donto buka masker. Aduh ini lu ieu cau naon ieu ieu teh iya teh iya cau menileutik. Aduh sian anu gede nama aya di panganten anu gede nama cau mageun bae leutik oge anu penting anu boga panganten we si gede apa dari panganten mah geuningan aya bejana panganten mah cenah malah ulah mah kun si kadatangan jalma anu paluh cenah bade teh aya 5 anu datang gawe kuat teh ku boga penyakit impoten ulah nyiapkeun buah surawung dina cuek kenteng di rieu terus dipancangan cenah
dia panjat urat wangkang urat padang kerang si mangkrang ya bejakeun sok bangla dia lamun teu cager rasakeun sia dipek-pek sisi kanyu cek wadah oh cager barali ke ditanya kuat cager jang ieu teh peluh teh cager ayeuna wah cenah jawabna teh daripada dipek-pek sisi kanyu mah mending bejakeun cager we cenah aduh sok mi beres aja kayak kuku sukma wiwitan orang bula-bula kayak aduh ya menyanatan teman hanya jadi orang bula-bula ya orang ngukus lah kena we rada canggul musan mah karombongan panganten ieu nya engke di buluhan jadi bade calik di ditu bukan aku harus mangga sok gitu bili bade nonton mangga bili bade calik mangga bili bade ceuring ke mangga belah Bismillahirrahmanirrahim berkuku sukma wiwitan aji menyana aji sari pangabakti sukma pangawasa sing azumkan lemut sing sumpingkan upasi sing dengkapkan kawasa sakali sakti sia nyingkir pangyingkirkeun masing tebi sang alwise saja jingka masing angkat sang wisnu sia ulur masing jauh maka kasih wong sabumi ngawersen wong sajaga urip kulisan Gusti waras ku kersane Allah taala urip waras aduh Gusti udang bismillahirrahmanirrahim cager sia eta boboko sia inget geuningan dina angkos merondono boro-boro hoyong olo boyo jonto olo nyokot kok tos jowo nyokot tolong tos bunga agung rahayu luminding manjing wakeun bunga agung rahayu luminding manjing wakeun sahang banarangan waningari sanubari korejak sore kali intang jalan ke tukang ketampian gesan mandi kalewi sifat tahunan lewi nu ngarucan di sakiwari rek muru nurung ke pajajaran balang bayang pulang nanti padung dengan bareng jeung neanci
mereka panawa. Mereka harus batang jalan. Besok pedung jalan-jalan pedang tambah yang ngangsang. Siluman-siluman lahir dari jalikannya ya. Pangosongkeun ieu tempat kaula di rumahku. Cukup manik astara gina isina para dewata. Aya urip paida sasra aya sasra ina bulan. Kumaledug nalain gugur kumaledug nalain patah nasabna solain. Mangga asih ruang sabumi mangka ulas ruang sajagat ruang asih sajagat kabeh. Kukus mun kamanggung nedah payung. Kukus mun kamanggung nedah payung kabatara nagasuka. Kabatara nagasuka kabakalir negara suci. Paralun kasangorohon kabatara negara raja kabatari negara suci para pengarasa jagat batari penghuni bumi pun paralun kasele panyakeut kabayu panusan sukma kacai panghuri diri kalemah pangudaan rasa sing nepi kanu di langit sing dongkap ka kawasan sorak rampang napa nada baca nada waluya nada baca nada waluya waluya hehehe